Ah, kacau. Udah 3,5. Udah hasil lah, sare aja. Kacau, udah hasil ya. Sare. Sebenarnya biasa. Liar. Cek beja ieu kai sok mere nomor. Cobaan kau. Sugan we. Hasil ya ti dieu ieu. Bah, minta nomor bah. Anjir, Tek naon jang. saya kan ngomong anjir. Tek naon jang. Bah. Nya heureuy bah, minta nomor bah, ada heureuy bah. Ieu teh kai gitu. Minta nomor bah. Nomor naon jang. Gang masang bah. Sabaraha nomor? 2. 2. Heeh. 30 ti kulon. 15 ti kaler. 17 ti wetan. 17 ti wetan. Jadi sebeliji bah 72. 8 hiji bae bah. Teu meunang bebeu 72. 38. 72 keun bae bubuhan ka dulur. 72. Bakal menang bah. Bakal menang sok. Heug engke mari ka dieu teh mawa udud atuh. Wah, mun menang bah. Menang bere ku aing bah. Sok buru ini. Asli bah. Heeh. Cocok ini. 2. Sabaraha sih lagi? 72. Om. Masak om. Siap. Om. Kamrawai om. Aduh, baru jam 2 euy. Om. Karek tina ngimpi ya. Siap. Ya setengahan. Sabaraha? 2,5. Siap ya si kodir hiji teh. Genep 8. Genep 8. Korun 2 hiji. 2 hiji tah. Nah, 72 om. 2 siap. 2 siap. 2. Saya keponan sebelahnya. Nah, ya, naik korun tah. 72. 72. Tuliskan heula, tuliskan. Ada obat ya. Ya, coba aja coba. Telepon apa? Ya 72-nya. 72. 21. Kurang tadi karo bus teh. Salok 72. 72 tah. Siap. Bos tanya ka di daguan Siap. we. Da kitu infonan ke daguan we dina radio kali yo. Ya, di siaran gitu maksudnya. Siaran paling da pokona dengekeun sedikit ti batur raya gitu. Sabaraha mah? Nah, sekitar lah juga aya. Jam 11. Aya lah bener teh jam 11-an mah datang cikanya kitunya. Siap lah. Genep 8 teh cirian. Ya, siap lah. Nah, jam 10 lebih 15 detik ya. Sedang di euy.
Sabar euy. Iya, pemirsa Radio Kali. Sekarang pengumuman togel dari Hong Kong. Ya, teman. Yang keluar adalah nomor 7. Iya, yang keluar nomor 7. Nomor 7 ya. Hiji tah. Nah, tungguin ya. Nomor Nomor ieu. 7. Nomor Nomor ieu. 7. Nomor 7. Bulu cenah penyiar teh aing mah. 7. Sok be. 2. Bulu. Ya, selamat ya yang pemenang ya. Silahkan ambil hadiahnya di agen-agen terdekat. Terima kasih. Ini buru. Kasano bijil euy penting. Urang rek nanyakeun ka mana sapriji. Urang penting teh ngadengkeun mana ngadengkeun teh? Ngadengkeun mah ngadengkeun. Ang dina radio nu urut ka duruk. Hurung teh. Atunya hurung da ka duruk. Kayak gitu bae lah ka ditu eh. Ah, Dan. Sano bijil nomor suliji nu bijil. Ah, anu bijil teh 72 anu si saya itu si Sarnud itu sana. Si Kernud. Anjir si Karim. Oi. Om. Wah, anjir bener euy. Oh, menang-menangnya. Orang mah karek mimiti jeung meunang. Saya kok gitu euy. 2 nomor 100 halus itu karek mimiti orang. Iya bagi-bagi baru dak tah. Ada Akeun we eta mah urusan di dieu lah. 2 tilu tah. Ih, Tuh eta tah. aduh, tilu kitu bagi-bagi baru dak tah. Ade ah. Dek balanya lada damping oh mah. Oh, siap atuh. amannya bet bisa menang. Ya, urang karek mimiti jeung meunang. Jadi aing penting harita. Kuburan sok mah coba. Kuburan? Heeh. Jadi aya syaratna mun sare. Jadi tong sare asli. Jadi bisi nomor ku batur. Tah, mana teh sare bisa mau amparannya. Tada peupeureuman, sare hayam ku mah sare hayam. Jadi mana dibere nomor nanti kumaha we nu ulang tahun. Bolu. Di luras nomoran nya. Tah gitu. Oh. Ngan eta lain ku bolu. Kunaon? Tari ku jeung gula beureum, ngaranna Gudi Blag. Udah nomor tah mana kali mau nomorna we. Tapi ingat-ingat, jadi menang terus. Heeh. Menang Gudi Blag ongkol nomor ongkol. Aing ke penting disusul sing sieunan sia. Cobaan penting. Atuh enak urang ngerek ini teh. Jadi aing kepalanya aing. Balanya. Kene bere rokok kurang heuh. Oh, siap. Demi togel pokoknya namanya mah harus menang. Gug. Iya. Kuburan marmot. Tilam euy. Antosannya nyenak ka tilam. Berat teuing si eta hayang menang nomor da urang hayang. Sieunan bae. Abi teh menak tilam enak mah. Yang bobo jadi ini. Mana aku di belag teh atunya. Nomorna teh cenah mah anu pas dina bolu ulang tahun ngan imah bentukna Gudi Blag. Gudi Blag teh tarigu jeung gula nu diemple-emple. Kitu cenah kuburan. Mana tuh lila ah. Sarena entong perem-perem teuing berarti tah. Berarti tong sare. Berarti sarena kudu bari ngalinur ieu.
Rek naon maneh ka dieu? Rek sare. Di imah sare mah. Hanya dah yang kengeng nomor. Nomor naon? Nomor togel. Buntut seri. Bade buntut, bade sari ke wios abdi mah. Seri we nya. Muhun mangga. Tong ceurik. Muhun. Mun Nama saurona mah kedah nu jiga kudu blag. Nate kata bejil angkana teh kos tinu 10 ulang tahun. Wah, bohong eta mah. Teu dieu nomor mah. Ieu da bajaan. Seri 1833. Muhun. Tah, jik balik. Naha? Buru balik. Teu hiji teh. 1833. Ai maneh saha? Urang pocong. Pocong. Teh sieun piraku pocong. Dawek rek ngomongannya. Mangga. Anjing. Anjing. Kamu udah ceng deh. Aing lumayan mana nomor beda urang teh. Lumayan nyalan gitu. Ke nomornya. Pak Rino monitor. Siap dan Untuk pelaku target pemain togel, apakah sudah di TKP Pak Rino ganti? di sini saya belum melihat ada orang dan Ganti. Untuk informasi selanjutnya, target pelaku belum terlihat. Apakah ada kegiatan pelaku pemain togel? Pak Rino ganti. siap dan tidak ada yang bergerak di sini. Baik Pak Rino, untuk pelaku target pemain togel sementara waktu dihentikan terlebih dahulu. Sementara Pak Rino untuk menghadap dulu ke kantor. Terima kasih Pak Rino. Siap laksanakan dan. Jadi gimana Dan? Kita menuju ke TKP kapan? Bentar aja kan Dino lagi di sana, lagi apa? Liatin situasi di sana. Kita tunggu kabar dari dia. Katanya barusan belum ada pergerakan dari yang bermain judi togel. Jadi kio edan ayeuna mah. Mending orang melakukan pengintaian deui sekali deui lah. Soalnya loba nu laporan warga masyarakat bahwa di warung eta teh loba nu judi togel. Bener. Kurang kudu boga bukti anu kuat. Tah urang ayeuna orang cobaan we ngabuktikeun. Nanti cenah ngalaksanakeun pengintaian deui ku Bapak Rino engke. Sugan aya kapanggih ke pasti da bakal aya wae, da lain sakali wae cenah eta teh. Minang. Kalau beritanya udah pasti Dan, mending aja kita langsung ke TKP-nya. Langsung gap yang masang togel itu. Lapor dan. Siap. Silakan duduk. Gimana? Menurut informasi dari masyarakat, bermain togel dari jam 5 sampai jam 8 malam. Oke, laporan saya terima. Kamu itu dapat dari kampung mana, dari warga? Kampung Lembaran Carita RW 3 RT 17. Oke, siap. Biar saya membuat data dulu laporan. Ntar sudah ini selesai, kita akan melakukan pengintaian kembali lagi. Gimana kalian semua, siap? Siap. Jadi siap semuanya. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Siap kita berantas perjudian, mabuk-mabukan, yang melakukan hal negatif kita beban. Siap. Allahu Akbar kali. Allah. Kemana ente we? Coba bangkrut ya mah. Urang penting geus di nomor teh angka genep 100. Makasih Om. Oh, Kenapa? Uang sih kobe. Oh, ngimpi ya. Mimpi gimana? Makasih Om teh masang ya. Kurang ieu kamari pasang. 3.000. Ai kamari mana masang angka seberiji 3 hiji
3 hiji aing. Lain naon hungkul 3 hiji. Oh, Masang 3 hiji, angkat 3 hiji. masang urang pan leuheung, urang teh masang 3 opat 3 hiji. Benang buntut urang mah leuheung teh tah. Nampa 500. Urang mah eta ngan meunang sekali-kalina lieur aing. Menang nu 3,5 teh potong pajak gocap masang 3.500. Main can fungsi meunang mah. Urang sedak motor 2 tadi dulu. Saya teh mah hidup mah. Gila. Mang, gara barubar, aya buser. Buser naon? Buser TV, buser radio. Baik terpercaya mah. Meri tararangkap. Wah, teh sieun juga balik ke itu ah. Pagapikan. Keranyangan Balik itu ah, budak mah. Tuh, budak teh. Naon eta budak keranyangan mana bedel teh sia. Bedel. Jangan bergerak. Saya intel. Kela. Senang lebaran basi pekat. Lebar. Sok. Anjing buntu. Ampun, Pak. Ampun, Tel. Bah, tulungan, Bah. Deku polisi. Bah. Puas. Tulungan, Bah. Aya polisi. Kalah seuri si Abah. Teu balik ieu bage ka teh ayeun bere meunang teh wah polisi aing diantep yo. Bah. Udah kudu dituare kai ieu kitu. Bah. Kai teh kumaha teh, Bah? Alah, hayu ngilu. Ampun, hayu ngilu. Ampun, Bah. Tuh yang di ku kai ampun, Bah. Hayu ngilu. Panggilin dia mah yang ngawal aku dia deh. Bener dia mah yang ngawal lu udah gitu. Tah, eta ngingan suara waluna tah. Dua lima, dia bau. Ampun. Aduh, dulu. Berenang cebal. Yuk. Masih nonton.